Tempat aing di Arinit. Arinit. Tempat aing yo. Produk mah teu meunang gitu. Produk tempat aing. Ya tempat aing ngabangun tempatan baru dah. Perkara resel teh aing. Asal aing teh kasih dewa yang gede, yang ngewa babet-babet aing tadi balong asal aing leungun terempugan da eta mah aing dirempug atuh jeung eta tah si Rido ngajarkeun rek mantuan aing apa aku ya di sisi asal aing panggil ku aing pencet yang teh iya betahna aing sare heula ya. Sare heula aing di dia ah. Sarara pikir deh. Ah. Lasun. Ya awas ya aku aing. Gua belum kada ruas aing keur nikmat ya bobo. Di ruas aing. Tadi ya sia. Ngaganggu ka aing. Kan aing keur ngeunah keur bobo siang. Terus marah-marah wae ya. Lingkakan ieu leuncak. Nah, gitu jadi kereng. Yang mana kereng? Kereng apa? Bisa disebut kereng tuh. Kereng. Sing bentes, kereng. Sing bentes, kereng gitu. Kereng. Ah, tahun siapa mah? Aku preman, kereng gitu belul siapa? Aing ke kene kamari kasih lewat tuh. Nah, eta kamari lanjutan. Aing di babet-babet di balong eta dirempung. Sakti ternyata hayang nempo bangetna siga kumaha eta. Disangka aing eta. Can pernah panggih jeung aing mah. Kayak gebugan ku sia mun panggil. Pusing aing oke. Ada yang gede ngangewa. Diam-diam menunjukkan eta jelema goblok. Leh aing ku maneh mentak kurang oge. Kudu siapkeun susuguh jang aing dan hil. Aing can boga duit ya, can bare duit ku emak aing. Nya mogok ka. Cuma lemah kena awak oge. Aing lakukan carekan wae ku emak minta duit jang udud. Suatu keadaan. Sarara pipi heueuh. Jebok pang. Siapa si CS kamana nya? Ponto-ponto kamana eueuh. Arek dah pemandangan lu. Lohor ya. Terus lah meningkat masjid lah di Jongjor.
Hari wae punya. Oh, Pak RW. Kanan ya Pak RW. Nah, tuh. Tuh, kan diadakan kompetisi balap mobil F1. Karesep aing eta euy. Keren ya, tuh atau RW na teh atau kieu mah. Di Mulyadi. Pokona mah lah. Aya hadiah ya Pak RW. Hadiahna ge piala gede. Duit. Loba. Duit tuh. Daftar mah. Rek atuh wajib ya, aing wajib daftar ya Pak RW. Pan juara lin bahasa eta ge. Aing mah juara ya. Daftar deui kade. Ere. Ajak baladna. Bener kek aing di bacaan malah. Yo. Kerjaannya ditunggu Ya, di sini. siap. Apa deui ya? Dibaca. Bulu, kita kerjaan baladna. Mantap. RW na tuh, saha RW na? Heri Mulyadi. Terbaik internasional. Sip. Ayah Iya wajib ngiluan kurang Pak RW. Miluan atau rakyat mah kudu ya rada asap. Super ya ngomongnya Pak RW mah yo. Tuh, tingali Pilanggarana ge. Balat Valentino Rossi, non Valentino Rossi. Valentino Rossi. Dia kumaha sih Pak RW. Valentino Rossi Pak RW. Sok, kade bejan wae nya. Siap Pak RW, siap. Balik kala. Ya. Yuk. Yuk. Aing kudu ngabejaan soma ya, ngiluan ya. Seru ya pertandingan. Ayam berita bagus ya. Ya, ganggu aing ke HS teh. Bagus ya Pak RW ya. Pak RW ngayakeun ieu balap F1 mobil. Minuan sia. Asis. Eta mah gue banget atuh. Buru-buru siap-siap. Ayolah, di mana eta? Enggak di situ Pak RW. Di sirkuit? Heeh, di sirkuit. Ayo. Mantap. Go. Let's go. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Kumaha Pak RW damang? Saya semua lihat mah. Alhamdulillah sehat. Persiapan kumaha yo yo. Persiapan komo ieu persiapan orang ieu aya di Bukit Jalil Malaysia. Bagus. Rider siap. Bagus. Sirkuit siap. Bagus. Tah, urang ieu hadiahna ieu urang ngayakeun SPG, urang mayar ieu urang SPG. Urang ngadatangkeun SPG ieu tilu jauh euy. Ti lagu kenal. Urang ieu mah ti lagu kenal. Di duit urang ieu. Yang nyaho SPG-na? Mana. Iya, tinggal di SPG-na. Iya SPG mahal. Urang ngadatangkeunna jauh. Ti lagu kenal nu mayar urang sorangan ieu mah. SPG-na geulis pisan. Kade entong tercengang. Tah ieu SPG nu ku urang dibayar mahal. Mau urang we bebas. Siap?
tak bisa. Kuduna aing juara. Iya lu juara mal. Aing tadi dilicikan ku si ieu ya. Iya, ku si aing tadi dilicikan kuduna aing nu juara. Oh makanya. Ah, geus kieu we berhubung gar lu gitu. Juara mah iya omai. Penyerahan piala PRW. Juara PRW. Siap. Juara pertama. Oh my, ore.